Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barudak sadayana urang ayeuna tepang deui dina lawungan basa Sunda dinten Jumaah kaping 16 Juli 2002 hiji. Kumaha sadayana sarehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat. Alhamdulillahnya mangga ayeuna Kang KM dipimpin heula kanggo ngadoa. Doa rengse. Alhamdulillah hatur nuhun Neng KM Atia. Salajengna sekretaris petugas absensi Desi. Kumaha ieu sarakola sadaya? Sa Ibu saur nate nuju teu damang. Saha? Kamitungan Anissa. Anissa. Alhamdulillah arayanya anu teu damang sing enggal damang, urang nu damang nu aya dijagi kasehatanana, urang ayeuna nuju dina kaayaan pandemi sapertos kieu. Janten urang belajar ngalangkungan Google Meet kieu tapi tetep kedah nu namina teh teu nyurutkeun sumanget urang kanggo diajar bahasa Sunda. Muhun ngartos sadayana. Atas Bu. Nuhun alhamdulillah. Dina lawungan anu minggon kamari urang diajar naon? Diajar Diajar naon urang minggu kamari teh? diajar ngeunaan saja Bu. Diajar ngeunaan sajak. Leres. Naon wae cenah naon deui cenah salian ti eta teh? Anu aya genep Bu. Imaji, simbol, musikalitas, suasana, tema, sareng gaya basa. Muhun anu sok disingget janten. Isim STG. Alhamdulillah pinternya. Nah, ayeuna urang dina lawungan anu ayeuna urang ngabahas ngeunaan musikalisasi sajak. Nya sareng parafrase sajak. Aya nu kantos nguping. Naon cenah ari musikalisasi sajak teh? Sajak anu dilagukeun janten nganggo lagam siga nyanyi. Oh, sajak anu dilagukeun nganggo lagam siga nyanyi. Janten gambaranana teh ti hideuk teh anu sajak anu dilagukeun anu siga nyanyi. Nah, tujuan pembelajaran dina lawungan dinten ieu nu kahiji, peserta didik bisa menyimpulkan pengertian musikalisasi sajak. 2. Peserta didik bisa mengidentifikasi langkah-langkah musikalisasi sajak. 3. Peserta didik bisa menyusun parafrase sajak. Nah, ayeuna Ibu gaduh ieu. Nah, naminana teh Ibu ayeuna gaduh tayangan. Cobi diregepkeun ku hidepnya. Musikalisasi puisi atawa sajak umumna kagiatan midangkeun puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu kalawan dibarengan ku musik. Palebah dieu sajak teh dirubah jadi rumpaka lagu tur dibarengan ku musik. Contoh nu kahiji, musikalisasi sajak eta teh Cinta karya Ce Reti Isnendes.
kumaha nembe tos ditingali diregepkeun Terus Bu. kumaha nembe ningali video nu nembe Ari musikalisasi dicontohkeun teh asalna tina sajakan ya. muhun. Eta lagu pas apa kedah aya aturanana. Oh, nembe patarosan ti Desi musikalisasi eta dicontohkeun teh tina sajak, lagamna bebas atau napi kedah aya aturanana kitu muhun patarosanana Des. Sae patarosanana sae. Aya nu satu acan ku Ibu di Waler, aya nu bade nyobian Waler. Rupina mah bebas ya Bu. Da asana teh contoh mah teu siga pupuh. Leres muhun. Nembe saur Risma cenah Des. Rupina mah bebas, teu kedah siga pupuh. Cobi aya nu tiasa anu bade eta deui nu bade nambihan. Abi Bu, Abi satuju sareng Rijma. Rupina mah teu siga pupuh, teu kedah aya guru lagu sareng guru wilangan. Asal raoseun we asal keuna dina nada sareng iramana. Nembe tambihan ti Indri kadangu ku Desi sareng ku Risma. Kadangu Ibu. Muhun. Tah, ayeuna urang simpulkeun urang cindekeun wae nya, leres. Tadi ti Desi, teras ti Rizma, katambih nembe ti Indri, leres. Memang anu namina musikalisasi sajak, leres tadi saur Desi teu aya aturanana. Maksudna teh sanes aturan anu kumaha nya kan maksudna teh leres eta teh tina sajak nya lagamna bebas. Numutkeun tadi Risma, leres, bebas, teu kedah siga pupuh. Dipertegas deui ku Indri, ditegaskeun deui, leres. Teu kedah siga pupuh margi henteu ka aturanan kauger ku guru lagu sareng guru wilangan. Leresnya, leres nembe saur Indri dina musikalisasi sajak mah nu penting asal raoseun, asal keuna kana nada sareng iramana. Ya, janten kedah naon naminana teh raoseun keuna kana nada sareng iramana teu kapatokanan ku patokan-patokan kauger sapertos dina pupuh. Kan aya dina pupuh mah tadi teh saur Indri teh aya naon wae, aya guru lagu. Naon deui Indri? Teras guru wilangan. muhun. Tah Guru wilangan. muhun. Janten ari dina sajak mah sajak aya sajak terus dilagukeun, diiringi tadi ku naon cenah ku alat Musik. muhun. Leres ku alat musik. Tiasa alat musik tradisional mangga, tiasa alat musik modern mangga. Engke ge hidup minggu payun kan bade praktek musikalisasi sajak ya. Nah, gitu. Kedap Ibu bade nga-share deui nya, ditingali deui, dipencerong deui etana layar etana. Tah, janten tadi teh musikalisasi sajak teh naon cenah tadi teh? Repi, Kegiatan midangkeun sajak jadi rumpak lagu kalawan dibarengan ku musik. nuhun, leres. Tadi contoh anu tadi di non anu ditayangkeun teh aya 3 judulnya. Kalian ge kan entos diunduh ku hidap anu tadi dina Google Classroom kantun dibukanya. Ieu mah kantun diekeun deui aya sabaraha judul cenah? 3. Muhun, naon wae? Eta teh cinta, Teras Bulan di Bukit Tunggu, Tunggu, sareng bulan di bulan di pamarican. Pamarican. kayak orang di bagi-bagi tak iya ayeuna lengkah-lengkah musikalisasi saja. Lengkah nu kahiji urang kedah naon cenah tingali Nantukeun sajak Musikalisasi. mun janten nangtukeun sajak teh urang kedah nangtoskeun heula naonna sajak Sajakna. nah, teras tos nangtukeun sajakna nu lengkah nu kadua urang kedah Ngalanyepan eusi sajak nurek di musikalisasi. muhun ngalenyepan eusi sajak nurek di musikalisasi ngalenyepan teh maksudna naon urang kedah
Ngalenyepan teh orang kedah neuleuman nya eusina. Janten sajak ieu teh ngeunaan naon sih eusina? Ku hideep ngeunaan paraprase. Ya, tadi kan aya nu naroskeun oge paraprase. Nah, ieu ayeuna ku Ibu bade ditayangkeun. Kalian ku hideep di Bandungan tingali kana layar mohon. Mohon Bu. Sok ngagepkeun tingali sasarengan sadayana ku hideep. Barudak terang teu nu nembe dibaca teh naon? Nu tadi teh namina parafrase sajak. Parafrase teh nyaeta ngarobah wangun karangan atawa nyaritakeun deui eusi karangan kana wangun sejen. Nembe teh aya tayangan ngeunaan naon? Ngeunaan Frase parafrase sajak. sajak. Mohon. Wis paraphrase. Ari saur abi mah Bu, para dumasar kana naon anu tadi diredegkeun, para prasema ibarat nyaritakeun deui isi sajak dumasar ngagunakeun bahasa urang. Alhamdulillah geuning Ibu teh meuni reueus nya gaduh murang kalih teh keur gareulis teh palinter. Emprak heula kanggo urang sadayana. Ya, ayeuna urang di lajeng Ibu tadi teh atos ngapungkeun soal evaluasi sareng LKPD. Cobi dicek tingali aya teu. Nah, ayeuna ku Ibu dipagihan waktos sabaraha menitnya? 15 menit kanggo hideep ngeusian LKPD eta. Atus Bu. Cobi saha anu bade ngapresentasikan ngawitan? Sajak lagu Paturai nyaritakeun ngeunaan perpisahan hiji jalmi sareng jalmi sanes anu kacida sedih sareng keungna. Sajak lagu Paturai teh pipisahan lagi pipisahan nyawa dikantunkeun maot ku hiji jalmi. Rismanya anu nyaritakeun ngeunaan pipisahan jalmi nya hiji jalmi sang hiji jalmi nya eta nyaritakeun ngeunaan pipisahan anu pipisahan nyawa dipisahkeun ku kematian nya ku kitu janten sajak ieu teh nyaritakeun ngeunaan pati. Atus Bu. Ya. Atus Bu. Alhamdulillah nyata geuningan dina lawungan ayeuna urang ieu entos tiasa ngabahas hideep tadi tos ngerjakeun hideep atos ngapresentasikeun ngeunaan musikalisasi sajak lengkah-lengkahna oge sareng parafrase. Kanggo dina lawungan salajengna tadi kan atos dibahasnya ku Ibu dina lawungan salajengna teh urang teh bagian naon? Bagian dibuka praktek musikalisasi sajak. Wilujeng tepang deui nya. Tapi satu acan ditutup cobi KM na mangga dietakeun heula, dipimpin heula urang berdoa heula sasarengan. Saya agak hayu urang baca hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Amin. Ya. Alhamdulillah lawungan dina dinten ayeuna urang parantos rengse mangga tataharkeun kanggo lawungan dinten minggon payun nya urang bakal praktek musikalisasi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.